Punten Kang, upami istri anu sok head tapi masa suci nalami kadang 8 bulan atanapi 6 bulan. Tuluy ditolak kudu jadi suamina. Eta ngajalani masa idahna kusucian atanapi ngangge bulan. Jawabanana eta si istri masa idahna angger ngangge sucian. Walaupun masa suci nalami kadang 6 bulan, kadang 8 bulan, kadang lebih. Nu penting eta si istri masih keneh head. Sakumaha keterangan dina kitab Bajuri juz kedua halaman 170. Wa in kanat hailan, lamun bukti si istri anu ditolak teh henteu keur hamil, wahia min dawati aesawahi bil haidi, bari si istri teh masih keneh osok head, Pa'iddatuha salah satu kuruin wahia al-adhar, tah maka masa idahna nyaeta 3 kali sucian. Ceuk dina sarahna wa in tolat, sanajan lila masa sucina, ao usujilat al haidu bidawain, atawa masa hedna digancangkeun kalawan make obat. Sah-sah bae. Malah iya jadi solusi. Lamun sakira istri masa suci na lila modekeun di dieu 6 bulan malah sampai 8 bulan, kantun diobat bae supados lancar hedna. Konsultasi ka bidan atanapi ka dokter kandungan. Tah ngangge obat kanggo memperlancar head, masa sucina supaya tong lami teuing, masa headna supaya tong lami teuing, nu penting teu kalebetkeun kategori istihadah. Sah eta masa idahna sanajan digancangkeun make obat.